Urang dikawitannya. Ih, leres wah. Kencamitna kadang wargi mangga urang sami-sami Aturannya Urang sasarangan kamu mulai kasunya dipiri nganggo gamalan di pasiep di kawihan di pasiep di kawihan ayo urang apa barengan mangga urang sasarangan majangkeun seni kagungan kagungan seni urang tuturunan biagaman biagan nu nyarengan biagan anu nyarengan Tawis penghormatan tirmongan mugia kasadaya kalayan kabingahan dakam dangu Tobat karena lempau sadayan nyanggakeun kawilujengan apa pangakeun ka mamah Dede Aya. Iwa kasadaya apa jiole dakam dangu Pak Haji oleh hoge ti Banjaraya sarigi kudu jeung hareuti sareng jeung pikiran sameme hati-hati apa beri nu goreng kena singkiran Semanung seniwati kemarang tata titi ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan hayu nyentri menarik perhatian nyentrik apa yang beri disebut seniman nyentrik apa na iradi juga adat kalabuan ayari sebut nyentri ditanya tarane balan ayari sebut nyentri ayah di kuning plastik ayari sebut nyentri kakawihan lagu barat ayari sebut nyentri LRT kopi pahit kape urang Sukajaya pamarentah kape keluarga berencana kape yuk sukses ke babat lengan kape ada hirup bahagia kunang kunang sok
parayun. kunang-kunang ibu bulan kumaha ngarayap ngarayap kana dodomang Oke ayah pada resono. Kang Nuki lah ya. dikukunang ibu budak kumaha geus gede jadi tontonan apa darasana jadi tontonan haturan urang Cibuluh Ayah di Cibuluh. mangga urang Pak Aman Calala. Cakole. mama iki dasa sarangan kumaha majeng ke seni kagungan Melebar, melebar, melingkar, melebar. Dirubakeun. seni Sunda pada rasono tuturunan warisan ka ruhun urang karuhun urang seni mah seniman jeung seniwati kumaha gaduh pancen anu pasti nya eta ngabantu mah ngabantu pamarentah dan terjuru penerangan apa maran sakole Ayah Pak Amar. penerangan Edas. Pada resono oke ayah. sing mah aki-aki ruji Ayah aki-aki rujit ayah. uji Kang Oyo tiba tulawang ayah. Haturan. karena kamu sok anu bingung apa Aki-aki kumasep gak ayah. oyong ganarung apa peri Raden Sanjaya Allah. anu bingung Lalalala. kapirang rung sing jadi hari ada di Edas we. mangga urang apa darasono Allah. dasa sarangan Haturan pada resono. majengkeun seni kagungan Calala. seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang warisan karuhun urang kapungkur mah kapungkur katuncar hideung Nya. ayana kajampang sari Haturan kamah dede. kapungkur mah urang Cibuluh Ayah di Cibuluh. batur aya tinu Kang Nuki aki-aki kumasep ayah. Bang deui ayeuna patepang deui Tepat. sor kaparayun Naon jadi lantaran ninggalkan tanpa alasan tega ikhlas luasan atur nuhun apa peri cenah Lir, anu putus harapan Sarigi kudu jaharati Sarigap atotoy jeung pikiran kumaha neng noni bager sameme mah sameme dak hati-hati teh noni nu kareng mah Ayah. kana singkiran kanu jauh kanu
sok dibelat aya oces suka teuing lamun panggih Ulu eta tibatan mah urang Cibulu pegat durian suka di mah beli kupati berondong mah urang kepel aya di Majalaya urang bunter aya cung sateras mah di kaumakeun naonana Rambongan mah Rambongan panggugah rasa nyanya tatos irang apa haji oleh dan juga makeun kapiting mah apa peri anu bageun atau jamuan aturan ya. kokosan mah kokosan bantun ti lampi sapeting mah urang Cibuluh deui asa sabulan ngantosan mah urang Bunten panutan sumpi barandang mah barandang ti Majalaya apa amarang sakole sateras mah dikahumakeun Kamoyo di Batulawang aya. Rambongan mah apa darasana apa gugah rasa aya oces aya atas irang juga makan sarikaya Abang Laja Abah Unang Kembang bonteng di astana Ulu kaniaya nu tunggarang dogoreng kieu rasana sanes adi ade mumpang nolak kedah laki rabi wong imutan abi-abi ringarang atoton sahanu mah sahanu kedah ditamping saupami Abah Rejo aya pinutas duda Abah Rejo aya inggis di susu putrana nyanya saupami abi nampi nu bujangan abah bejo pan ayeuna tacan gaduh pada mah dipaksakeun dipikirkeun hate kedah tedai purun kumaha aringgis pi naonana kaharepan oge lalagasan milih duda nu geus gawe aring gisku anak-anak tere aya bujang apana ira Ulu eta teu gawe mantak rudat kana hate tapi lamun ilang nyepeng hade sapanjang lalagasan Ulu eta dageus tangtu umur mah beuki ngolotan apana ira deui geus kolot mah sahanu arek sukare lalagasan hariwang aloba pikiran kumaha lalagasan urang kepeng lalagasan lage asahan aya abah encon kepel cu lamun kieu salawasna araraya cinta saya artina bangpai udar talina
pasini kosong esina naon nu jadi lantaran ninggalkeun tanpa alasan tapi kelas luluasan lenu putus harapan kuda renggong tekung tekan tempat ras kecil no kompakku dak sunatan nung ibi ating kalayang olah kuda ngararigel budak sunatan Saha nu can disunatan? kuda renggong disurakan aja tepak nak kenang alatan iringan suka bunga susurakan Ayah. dok jangan kendang pencak nak bancot ditabeh asa parat jalan tukang kendang eta tukang kecek kawaka budak sunatan kuda renggong disurakan karajeng tepak na kendang paribasana musmeka hayang tembus di jauhna anjakan merakan langit anjang asin nuges leungit harilang loba kamelang ingis tumen rek paanggang tungtungna abdi teh bingung melang teh kieu rasana Gitu jang urang saume. gawe sing jadi panglipur kana kalbu anu bingung hoyo gandrung tapi rangan si jadi hari ini ngadadi pakai hati dorong musik dari mah
banyak kang mimitian kesangka kejadian Berandong mah berandong di Majalaya satoros mah satoros di kaumakeun satoros di kaumakeun katresna dedenu maneh delebet kungsi pajauh katresna dedenu memet telas nyorang apa bisa lunggak lingek semu erang semu tiga kungkur sejabela bos acara kamana ge bos nyantong abi ngiri sana janakan liang cocopet ngiri mun salaku gertung garang parang kutut utang rawe kantong selesti ngejam jangan garok sing sat suka ente sudi lagi marah ngajak aku ketumpuran asanya rumawat kadiri abdi kalau magelis sana kabeli kukulutus sang istri kisah sembudi banyak abang sayang sebalik habis uang abang sayang istri ngejam jangan garang sing suka sudi lagi malarat jajan aja tutumpuran pecah dada baru betul ruksa bayang ini emang mah andel laksana kanu gelis pujaan salamin amuing ya. Kang aku oke aya leres. Quran wilujeng patepang Sarah alim bobogohan deui
dikawitanan deui Jang. Abdi Gapa Gede apa haji oleh Ayah. Moal Pamogohan Deui Kolah nu atos-atos Apa gerung. amaran cakole Ayah. Abi Kasen Bapak adek putus deui da putus deui Putus Ambe. pegat tali apana ira anu bager bisa disambungkeun deui Nyanya biasa. pegatin apa perisan jaya sepi kumaran nama soal cinta Kumaha cenah soal cinta. bos aja anu mama Ayah. tadi pake kaulina Ulah anu atos-atos gerung kan. bos aja cikupang Ah, meneges masjid bos Sor. yanto Kaparayun, kaparayun. se Ngabujang monre waktos. dapat pisah Tobat. tapi oma abah rencana kepeng ulah reka talanjuran Ayah. mona tetahan orang Cibulu bisaka usap pusetan komo lamun Kumaha cenah cung? aodoi anu bage Ayah aodoy. ape adina malam minggu Sereureut. acul majalu kete ngerti ayah oces anu mana Oh. taraso daek diganggu mama adedera juru kawi Ayah. komo lamun kera manggung apa perisan jaya anu pager anu soleh kapegat hujan kapaksa orang Cibulu titah balik geningan da isu-isu tapi untuk lamun boga kabogoh jujur Kumaha ya abahuna jujur. anu mana Ayah. anu sanggup apana ira anu bageus tanggung jawab
Pak Haji oleh Banjar anu bagus kabogos satengah hate Setengah saya namanya. ukur datang apa amaran cakole geus datang geningan tara malire apa yuk Katresna dedek nu maneh teluntun ku ngesi papisah Katresna dedek nu memet telah nyorang papisah Bang bara leungiteun kembang daya pesan pamuntangan pangancikan titis asih tetakan suk kemkahemang kaditu bogo kadia bogo nyanya kabogoh mah ayah Edi Kumis araya kabeh aya araraya kaditu kumaha atotoy kadieu kumaha apana irah kasadayana bos kejul sami bogoh nang kanu itu nya kubageurna apa perisan jaya kanu ieu bos aca nya kubageurna anu bager ari ka bos Yanto nya sabarna ka aedek kumis asih kumis mah aduh riweuh bos aca aduh riweuh bos kejul anu mana aduh riweuh dijieun sarangan dabongan anu mantak ulah sok kayungan urang kepeng tungtung mana mah salira riweuh sorangan kapung kurang kagoda bos kejul api man alim di dua bos aca anu mana najandi beli-beli ku harta moal benang abi mah ku di bibita pegang lain kurang dahar mama iki loba nu boga neng nanite jadi riweuh aya wadarso aya kaditu kumaha kamacu kadieu kumaha wa aku kasadayana abi masami bogohna atung-atungana abi rayungan abi mah alon serangan eta anu salah diri sorangan loba nu bogoh tungtungna jadi nariweuh kapungkur abi kagoda abi mah
Salim. Anda jadi beli ku harta moa benang abi aku bibita 10 tahun papisah urang Cibulu emutan asa dugena Kumaha cu. lir anu sasar nyalampah es Tuhan manina patepung deui ayeuna urang kepeng Aya. sonona anepan bilangna Awe. lamunan alir tina kanan datang deui narembongan urang Cibulu Aya. wakamuli upami leresmi asih aodo Nyanya. panapi apana irang Ai bro. alimpat tebi Au. Nyot. panapi alimpat tebi apa peri Aya Bapak. ulah wakamuli Ulah Kaperi. upami leresmi asih apa peri ya? panapi alimpat tebi Lelelelele. tapi urang kepeng alimpat tebi urang Sukajaya Euy. ulah wakamuli Ulah ju. upami resmi asih Nyanya. apa nabi alimpat tebi apa nabi alimpat tebi abi wira berem mantap sok hayang ngusap rambut nasaha jenengan Au. di Subang jalan ke Bandung Au. tanjakan pasir Karambi Kumaha. hati sikan nu malaut aladina sanubari geniannya Au. jadi Subang Au. patepo di Au. rangga Au. ulung Au. najan Au. hati Au. dikaelang Au. nupuh mah tak bingung Mama Pina aya. di Subang anit kandang seueur jajak kakak bandang Nyanya. sok hayang gerak cangki urang kepeng Subang panyilekan kuy ayun Ada sebagian di kantung di Bandung tinggal salina geget abi di kantung tinggal nyerina tetap dadah ayah moa burung di pisona kumaha ate kuring lelelele moa benang di bobodong daun iris saksikan nu loh
karo neng keendahan ayah di sisi empat sisi empat panutan imu basa kuring antengnya Ayah. yo waktu mitina ate jadi hon cewa Udut. Gemelang tedai anggang gegentit nakate meuli Oh, Allah iya. sanajan dipikanglah datang malam kang debongan Oh, teu inget. kincir kinca kincir ngait karena payung Oh, ya. eta pikir pikir ngait kanut jangkung Piring kue, wadah luput, samping soe. janura gunung cedere sakulang Banjar Patraman wong Cibulu deui Banjar Patroman. ayah kadingerin wong Kepeng lelelelele wong bagus sama wong Tanjung Jaya asik tapane si manis jembatan Ancol turi rawan apiri Sanjaya kolentang kembang koyanti apa solali lali kurandangan bos bejo deui nyanya keleti sing eman mani lali Indramayu kota ayu yowon ampun cuk tai remah ake wadine aki wedine yuk aja suka ngajak kemuyung lelelelele Kolawadi wong Sindang Jaya karo bojone wadi karo bojone balu-balu langka daging au sing ade dulu langka elinge sing ditulung langka elinge balung-balung langka daginge kos acara sing ditulung langka elinge simak jelok duit teh karo duit teh abah jangkung teraduwe nyelang wae karo koncone karo koncone cah heuy salasipun apa rejo nalas mari sindene apa darasono kare sindene diwe wae raduwe duit Digoyang. Digepoy. karo koncone Dikocek. karo koncone inder ada tele lelelele si andi lelelele si andel Lanting abang ikesida tadi asmane solali lali cah heuy putrine eh yu
acuh di tiga sing putra ayu rupane lanti abang iku seda jadi asmane dari selendang sutraku tadi wet neke apa yo lale lale nalikan am 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 lale aki wis bisa tahu pikirake kowe ati kusuk malah ning kono kowe piye kemarin wah ayah ini lingkong jadi selendang sutraku nih siapa mau engkau beli mana nyeri nyeri teuing jari hati ditawarkeun mau benar kudu sabaran aduh alah ieu betegat teuing ini isuk balik-balik subuh kurang tunggu muka kena tulang hati nyeri jerik sorangan aduh alah ieu betegat teuing nyeri mau benar di umah ajar aku kemudian tae gete penasaran marah kene bang abdi can batin terus pilu kalinya ante butuh nalaki curaling apa emong saya aing anak mah pikiran eling lalaki gitu udah ditampil mana nyeri teuing jerik hati ditamelan mau bener kudu sabaran aduh alah ieu betegat teuing balik-balik subuh apa emang cibulu kurang tunggu muka kena tulang batin nyeri jerik sorangan aduh alah ieu betegat teuing sama suku sirek-kirete ditumpahkan aku sepi ditariku tapal kuda lompat terajak ke gunung kalau sebentuk bungkus kesingkang emas lompat hati kesepian keenam maksud narek menikmati mematani bajurku air mancung atau aku banyu bir tuang nampani raos katuangan minang jingkung tunggu gupai awal bari nenjong kula nyemprai sinjang gejermil lama dasar nuherera jadi anggoku moda ngaluaran di Karawang pasaya moda anu gelis anyar datang karinya pangsaku tangan siga mojang di Karawang cina gojir capek berem teh lada
Maksari urang Sukadana sadayana Awas. awas digas digas Waktu ku kecil aku tak tahu yang mengil-mengil. Sentil ku kira pensil, tak taunya pensil. wah Waktu ku tolong aku tak tahu yang ngomong-ngomong. lele Senggol-senggol ku kira botol, tak taunya pistol. ayah Tembak-tembak, dor-dor, dor tembak-tembak, dor 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 tembak-tembak, dor 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 tembak-tembak. dor 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 Waktu ku kecil aku tak tahu au ku sentil ku kira pentil, tak taunya pensil. lele Waktu ku tolong aku tak tahu yang ngomong-ngomong. au Ku senggol-senggol ku kira botol, tak taunya pistol. alah Tembak-tembak, dor 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 tembak-tembak, dor 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 tembak-tembak, dor 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 tembak-tembak. dor 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 lele Ayo Pak Peri. Pak Peri Tembak-tembak. temak maning Pak Peri wakung Pak Asep Oteng aya. abah wadah Agus Mas Gula aya. bos gula ditembak maning Trelelele. awas olok 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 oh iya balas jamu kuning wong lawas ketemu maning wong lawas ketemu maning wong lawas ketemu maning eling-eling wong kaeling ruwing kang di bumi alam dermawa wayangan bae raga daya pangawasa Jambu alas, jambune kuning. Wis lawas ketemu maning. Wis lawas ketemu maning. Jambu alas, bali maning. Wis lawas kelak edanan. Wis Oh, iya. lawas kelak edanan. Ira-ira, ira-ira jamparan. Bocera sapa ngarane, bocera sapa ngarane. Balung-balung, balung-balung langka daging. Sing ditulung langka eling, sing ditulung langka eling. seniman jeung seniwati boga pancen anu resmi Aturan Pak Asep Oteng. ngabantu pamamentahan jadi juru penerangan ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan kabayu Kapungkur katun seridi. Ayeuna Kajampang Sari urang kebal kapungkur mah apa ewo batur ayetina kumaha ayeuna patepang deui urang Cibulu cah patepang deui sarigi kudu jeung harti sareka jeung pikiran sameme prakuti ati nu goreng
kada singkiran mamah iki kana jauh kana jauh sakti belang sokat teuing lamun panggih urang Cibuluh sokat teuing lamun panggih aodoy anu bagus Alah, kapungkur katun car hideung alalala, ayeuna kajampak sari kapungkur patur aya tineung apa darasono ayeuna patemang deui Bojong ka Purwakarta neangan jalan ke desa Wati bengong subaeta neangan hujan rasa Katebang sareng candana dipelak di parapatan Patepang deui ayeuna hate bati sesebelakan Lain-lain nawan-nawi lanca berem di tawuran Lain-lain bagja diri bagja dengan di pageran Barondo di Majalaya Kumaha alah, sataras di kahumakeun nyot, urang gunta sataras di kahumakeun aeta, rombongan apang gugah rasa telelelele tangatos kirang nyogamakeun abah ancon rombongan apang gugah rasa tangatos kirang nyogamakeun kapiting mah kapiting katujuh bulan kokosan bentun tilampi kokosan bentun tilampi kapeting asa sabulan kocek, ngantosan panutan oh ya, sapeting asa sabulan ngantosan panutan sumpi sarigi kudu jeung hareuti sareng kaleuleung pikiran sameme prakati ati nu goreng kada singkiran nyimpen barang di petian di sana kapak kidulan ayo 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 kita yudan lima yuk gelang gelang ayo ayo kita yudan tinulungan alah gunung sekolah mana abancara patroman nyanya, kadingaren bagus gasik tekan Dikocek, bagus dikeboy. gasik au, ijo-ijo godong rambutan duwe bojo jadi rebutan awan-awan semegaman tergiling malu dosis sikit teka nyawa orang teka mundur kulawadi mari rabin gunung-gunung gawe sawah angel kamah angapanyun aneh derung-derung digawe susah angel kamah kalakon aneh ijo-ijo Diguyur, godong rambutan dikocek, duwe bojo dikubur, jadi rebutan awan-awan si mega mendung digoyang. tenggiri ada sisike Tumatak nyanding aleuang tumatak keringran hariringu pada kageuy udang pada suka gunam urang nunggu walu ngajaga pelaksamangka urang nunggu dawuh di Allah gunung kawasa Allah
balung-balung linu balung-balung langkah daging sing ditulung langkah iring sing ditulung langkah iring ali-ali ilang matane Ole, ole. aja lali karo koncone ijo-ijo godhong rambutan duwe bojo dadi rebutan kumaha bayung sangkanula kahujanan sangkanula keedanan bangsa bulan